Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Muhammad Latif Alpaus di kelas 11 IPS 2. Dina danget ieu sim abdi bade ngadugikeun warta anu ngeunaan ramena monyet nu turun di puncak. Puluhan monyet di kawasan hutan lindung Talaga Warna Puncak turun ke tempat peristirahatan Sagar Alam, Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Monyet pun panjang asup sarta ngahiji jeung wisatawan di wewengkon neangan dahareun. Tetela eta monyet ngagantung dina kabel listrik jeung hateup warung nungguan wisatawan pikeun kadaharan maranehanana. Turis asal Jakarta anu namina Lina ngaku kareueus kulobana monyet nu mudun di tempat paristirahatan. Hiburan khusus sabab monyet ieu gumbira nalika di dahar. Abdi ngahaja meser kacang atanapi roti pindang supados tiasa berinteraksi sareng sato ieu. Saur Lina ka wartawan Jumat tanggal 2 bulan 6. Lina ngungkapkeun dina liburan panjang ieu manehna ngahaja datang ka tempat paristirahatan Sagar Alam Puncak pikeun saukur ngarasakeun hawa tiis di eta wewengkon. Waktu libur panjang ngahaja indit ka wewengkon puncak make motor. Ari di puncak mah tiis pokna. Sementara eta pengurus tempat peristirahatan Sagar Alam Asep netelakeun aya hiji monyet anu jadi karesep wisatawan nyaeta si Badot. Cek Asep, Badot biasana datang ka eta wewengkon jeung rombonganana antara 5 nepi ka 8 urang. Aya sakandang monyet nu bisa disebut Badot meureun kusabab ukuran awakna leuwih badag dibandingkeun jeung monyet sajen. Meureun alfa ti golongan monyet, terang Asep. Asep nambahan, eta monyet turun ti wewengkon leuweung lindung rek neangan dahareun. Monyet turun ti leuweung luhur rek neangan dahareun di dieu. Sabab kadaharan di leuweung eta meureun langka atawa malah eueuh pokna. Asep mastikeun yen monyet eta rada ramah sareng henteu kantos nyerang atanapi nyiksa wisatawan. Malah sieun ku turis, tapi aya oge anu langsung didahar ka wisatawan. Aya oge anu isin nungguan wisatawan ngajauh teras nyandak tuanganana. Terangna, sanajan kitu anjeunna ngajurung ka wisatawan anu keur istirahat pikeun ngamankeun barang maranehna sangkan teu dibawa monyet. Amankeun barang-barang supados kantong, dompet, plastik atanapi barang-barang sanes sabab parantos aya turis anu barangna dicandak ku monyet pokna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.